Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Atuh para wargi sabada Mangjaya kamari namatkeun carios anu ti payun teh ayeuna bade ngahanca carios enggal. Dupi carios anu bade dihanca ku Mangjaya nyaeta carios judulna Wawales kitu. Ieu dongeng karangan Watata. Mangga para mitra urang kawitan dina bagian munggaran. Sumangga para wargi sadaya urang kawitan bae carios nyambung judulna Wawales. Ai Wawales ieu teh hartos nama pangbalesan kitu. Pangbalesan para mitra Wawales teh kitu. Janten upami kalimatna rada dipanjangkeun ngira rada kahartos. Wawales kanu telenges kitu para mitra. Cantosnya kapungkur dina wawacan dina bacaan Sunda aya judul buku nu judulna Wawales kanu telenges. Duh para sepuh kapungkur ngarang teh kitu dah. Diruntui-runtui para wargi sadaya nya cariosan teh atanapi ieu kalimat-kalimat teh dugi ka iraha ge tetep we ka emut-emut para wargi sadaya Wawales kanu telenges. Kitu para mitra ieu teh nyaeta upami emut kana Wawales urang duh kedah para wargi sadaya urang teh diteleuman eta kecap nu judulna Wawales teh. Margi upami urang emut kana Wawales insyaallah para wargi sadaya les urang datang tos nujuna teh kana jalan piadeun kitu. Lantaran eta Wawales teh aya eta pembalasan teh para wargi. Teu karasa di dunya di akhirat engke gira mangga. Mangga nyangakeun para mitra judul dongeng judulna Wawales kalangan Watatang atuh urang dina bagian munggaran urang hanca bae. Salsewenya para mitra mangga nyangakeun kasubri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Geus teu birek, geus teu heran atawa aneh satiap aya nu karyaan atawa kasebut nu salametan mah. Boh ngawinkeun, boh nyunatan, teu di kota, teu di kampung, teu boleh rame, teu boleh haneuteun ku semah uleman mending ngagelek keurin usi. Barudak nu keur remejehna balang warga lecok bari teu daek cicing, teu puguh dengekeunana dibubuh ku sora gamelan degung ngungkung. Atuh para mitra sadaya di luhur panggung seni budaya ala priangan matak narik wirah. Sora sinden atawa juru kawih ngahaleuang sorana halimpu dibarungku sora rebab mata kagagas. Anaheug panayagan para mojang nu lalenjang tur gareulis. Pakaianana saragam kabaya warna hejo pula sapucuk cau. Samping dilama nyiripit. Gelung darempok kalamun baheula mah disebutna gelung cioda atawa gelung federal. Pangawakan jarangkung sampulur penek nama mata katarik ati kapentang asmara. Kepat ngegeblai birit ngagiplok-keplok cendol penek nama matak peureum kadele bentak karasa teh lain bobodohan para wargi. Atuh ceuk paribasana cenah eta ceuk paribasana ti peuting kapi eling benta atuh ti beurang kapi cangcam ceuk jajak ka galaksi nong-nong teh mah panon ge ngadak-ngadak logor cenah dipake nempo anu demplon mah langsung ge logor loba olian para wargi panon ge meni burulak-buraluk para mitra sadaya kakenca kakatu aduh nyaan olina komplit teh ningali nu demplon mah matak sudah kana dahar matak sudah kana sare matak gering ngalang layung lamun teu bisa ngabandang nyi mojang lenjang. Kitu sotenan cek anggapan anu ponok pangarepan beh dituna nu noong ka kolong. Saha jeung urang mana nu boga rasa kitu teh wallahu alam duka saha duka urang mana ngan aya we jalmana padumukan luareun puseur dayeuh priangan. Caturkeun eta tempat teh saurang wanoja para wargi. Awak jangkung sampulur pakulitan koneng umyang beungeut ngadaun seureuh tur hejo carulang. Panon cureuleuh halis ngajeler pae tarang teja menterangan penekna meni aso isurasoy katelah neng lelasari mojang nu alus tangtung hade laur keur geulis dibubuh sopan hade tata hade basa saha lalakina nu teu katarik ati ka pentang asmara ku neng lelasari malah matak jadi rebutan lalaki. Lamun luntak kaluar ti imah eueuh lalaki nu teu marata simeuteun bari ting darehem
keur Neng Lelasari sanajan aya lalaki nu ngadeheman ge atawa ngaheotan teu ieu dipirasea para mitra lempang mah tongoy tapi lamun parang aya nu nanya mah biasa ditemalan teu judes teu angkuh sanajan kasebut turunan nu cukup ku hadiah dunya oge tapi batin mah pengkuh teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan sabab Neng Lelasari geus pakait ati pacantel hate geus pada-pada kapataliana kurasa cinta jeung saurang jajaka katelah Den Tata duanana geus pada janji rek silih simbeuh ku kadeudeuh rek silih siram ku kanya lamun ceuk dina sisiliran tema batu turun keusik naek kalapa tonggoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana ngan hanyaka can boga STTB cek singkat nama di sakola geus cek singkatan di sakola mah STTB teh surat tanda tamat belajar ari ieu mah STTB ti kantor urusan agama singkatna tina surat tanda tamat bobogohan kitu soten lain can aya biayana pikeun ngabangun dina rumah tangga sabab duanana masih keneh nyuprih ilmu nyaeta masih sarakola di SMA pada kelas 3 tina hiji poe pas sore keur kabeneran hade poena langit cekas beng ras taya teding aling angin leutik ngadalingding ngoyageun sagala daun-dauna hawa karasana seger matak mapende hate dua japati sajodo nu keur nariis dina kursi hoe hadapeun tangkal camara si horeng si mana horeng nu disebut japati sajodo teh Neng Lelasari jeung Den Tata meuni uplek ngobrolna ngaler ngidul bari sakapeung salisirian siga nu sukuba suka bunga tur guliga harita Neng Lelasari tumanya kana pamadegan Den Tata dupi Kang Tata upami tos lulus bade diteraskeun ka universitas insyaallah manawi daya halangan harungan mah dupi Lela bade diteraskeun ka mana Den Tata malik tumanya kalawan pada silih teuteut insyaallah Lela ge mane aya pamangan mah mung nya kitu ka hoyong mah hoyong diteraskeun sasarengan we saterasna mangkading urang sasarengan ti nuju di sakola dasar kene asa kumaha nya upami ti alit dugi ka ai kajaga sasarengan sapertos dina paripaos teh mah naon geuning nya Kang Tata muning-muning kitu upami sasarengan layeut nu dimaksud teh mun layeut naon geuning paripaosna teh muning-muning kitu pira aku teu terang sanes teu terang hilap deui sapertos gula sareng peueut ieu mah paripaos muning-muning kitu oh muning dongkol Kang Tata mah naon muning dongkol Neng Lela kalah kekerung mencerong bari kerung muning pelen atau muning pelen Tata ngareureunya tuhnya hayang dicocom meureunnya atuh kuda papasangan muning rarakitan tamuhun kuda papasangan muning rarakitan sapapait sama manis sareundeuk saigel kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak Lela bagja akang bagja Lela sangsara akang senang tuhnya yang dikieu meureunnya nanaonanya Lela Den Tata pupurungku tadi cibit walikatna nah atuh Lela sangsara Kang Tata senang atuh sangsara sadayana mah kumaha tuh saha nu bade masihan atanapi sanu bade ngabantu ke sadayana sangsara mah pan aya nu senangna aya nu sangsarana nu senang ngabantu nu sangsara sanes nya sanes atuh aya wae mah ceuk Tata meuni asa suka ngagak-gak Leng Lelasari kabawakeun seuri meningeukkeun ngaheuheuy para mitra waktu dua capati sajodo keur hareureui di teras aya nu nyarangkeun saurang awewe tengah tubuh bari ngagelenyu si horeng indungan Neng Lela katelah Ibu Maryam kituna teh keur Ibu Maryam asa reuwas boga anak geulis tur boga papacangan ka Den Tata anak wadana pangsiun waktu Ibu Maryam keur nyerangkeun nu jadi anak tukangeun aya nu nyarita tayalian lanjangna katelah biisur pokna teh Gusti meni asoy surasoy deuh puguh Ibu Maryam reuwas sabab kateu katingali torojona si monyong sia kunaon ari maneh isur meni ngareureuwasnya teu katingali kurunyung nya ujug-ujug asoy surasoy we Ibu Maryam ambak deuh nen komo upami digebah duh cacakan bibi nyebat kitu oge meni teu meni tang langsung ngereuwasnya saha nu reuwas anak atuh
nyanen atuh tapi bi sanu tek teurewas ya monyong teu kanyahoan juringkangna aya nu ngomong tukang nyebut asoy nyebat asoy sotenan itu tuang putra katinggal beuni aranteng sareng den tata beuni aya ku nyetel teh nu geulis sareng nu kasep upami dina wayang teh mah sapertos Sri Ani sareng Arjaun Gusti nu agung ieu bibir hayang caletot wae dipake nyarita teh punten nen nu dimaksa teh bade nyebatkeun sapertos Sri Kandi sareng Arjuna kalah ka Sri Ani jeung Arjaun bari nage atuh bibir teh nya duh lain bibir maneh nu